Aya sababaraha padilah kaum istri ka lalaki aya padilahna, kaum lalaki ka istri aya padilahna. Nah, aya sababaraha padilah dina nadoman tos dirancang dina surat An-Nisa. Nyaeta karangan Kiai Haji Almarhum wal Maghfurlah Kiai Haji Maksus Jamil. Kieu buktosna Gusti tina An-Nisa nu ngadawuhan kaum lalaki ka istri nu ngungkulan ieu fardol fitrah lalaki ngungkulan mun surti istri lalaki nu syukuran, tapi lain harti ngawasa ngajajah, tapi mawa istri nungtun dina lampah ku sampurna tur kuat amal-amala. Beda istri heureut deuleu pondok leta kitu tah. ku kanabian tur imam pangaturan namtukeun syiar sah saksi persidangan jeung wajib jihad tur salat jumaahan. Napakah ka lalaki nu jadi beban. Ieu maknana ye majad sadayana. Jadi terkadang sok halangan kana ibadah naon alasanana napakah jadi alasan jadi beban kana ibadah, padahal tiasa keneh asal tiasa nangtoskeun dina waktosna gitulah. Tapi lain harti kudu kumagungan deui ka awewe lain pangedulan, tapi dina hade keur silih tulungan. Nu diatur pak-pakana ku pangeran. Saat kopi lagi. Kewajiban lalaki ka kaum istri ngabuahkeun ihsan di mana gumati, atuh sabalikna keur kaum istri cawisan surga mun khidmah ka salaki gitu. Beres can encan keheula. Ya. Tujuh poe istri bakti ka
salaki karek 7 poe. Jadi tulak panto narangkana Gusti dibukakeun 8 lawang surgawi rek tinu mana wae asup sang istri gitu tah. Aya qala Nabi dawuh Nabi ka Fatimah sareng Ali kisah istri menang siksa berat Gusti anu tara nutup sirah nu kahiji tara ditiung digantung buukna ku tamaha diri dua digantung ku letahna sorangan kasalaki anu campelak omongan letahna 70 siku manjangan dibelitkeun kana punduk gulantungan kadiekeun letahna tilu digantung ku dua tilu nu digantung ku dua sukuna tanpa idin nyusuan budak nulian opat nu digantung ku dua sukuna tanpa izin kaluar teu daruratna 5 nu ngadaharan daging sorangan sabab ngaginding serong tur pangupatan genep nu ngaguntingan awak sorangan ku resep ditaksir ginding ku nulian gitu beresan aja 7 nu digantung ku suku sorangan jeung 2 leungeun nepi ka jambul sirah keduh salat puasa mun kajunuban tara adus badieuh kana aturan gitu beres can atuh encan awak himar sirah bagong kadalapan lamodorna ngomong pinuh kabohongan beungeut siga anjing anu kasalapan tukang mitnah kasalakina sorangan itu sabalikna kasadayana mukminat sing kersa nampi diri kana nasehat kasimpulan dina ieu nu disebat silih asah silih asuh dina taat gitu. Ieu na daman bae mahal dah.